di sebuah gubuk reot. Dikersakeun ya Allah, awak dina lieur kieu paranas tiris. Jaba poe ayeuna teh poe Rebo, Bang Emok bakal nagih. Gusti Nu Agung salah kita balik-balik. Budak oge dipikeun ka punung teu balik-balik. Bang Toyib, ha, Bang Toyib, ha, Bang Toyib. Alabatan Bang Toyib teu balik-balik. Dikesakeun Gusti kudu kumaha ieu unya minjem ka saha. Indek balang siar heula ieu mah. Kudu balang siar heula bakal ka dieu Bang Emok. Bakal nagih ieu mah. Kemana nya ieu ieu? Sirah kieu lieur kieu Gusti Nu Agung. Heueuh. Kasih Ceu Haji bener indit ah. Aduh, nggak jadi jelema beunghar kieu we. Iki pas ge ku duit tuh. Nah, jelema mah rezeki di umur urang mesti dikan haji 10 kali, umroh 20 kali. Cucok. Urang tinggal rada pasanya ku ayeuna kudu babayar ka Cahaji. Udin, ayeuna teh 50.000. Ceros 20.000. Cumimin 100.000. Iya gitu imah Ceu Haji teh. Poho deui da bahala lain kieu imahna teh. Cobaan ya Allah jeung hujan dan naon Gusti. Ceu Haji. Punten Ceu Haji. Assalamualaikum. Mohon mangga kela. Itu bener imah Ceu Haji. Cahaya. Ya Allah Ceu Haji dah minta tolong. Nyeri sirah, nyeri ieu segala paranas tiris. Gusti ya Allah hujan jeung naon. Aja teh aja munah teh anu urang ditu lain. Nuhun. Ayeuna sarolek aja jelema teu boga, jeung hujan jeung naon. Bakal hujan paranas tiris. Uga ka dieu. Salah. Tuna di bawah. Gusti paranas tiris. Ya. Gusti ya Allah. Hai. Naon aja? Cocok. Hai. Paranti Cahaji. Hayang nyobaan atuh. Cocok. Ya Allah. Allah, Gusti Nu Agung. Paranas tiris kieu teh, Gusti Nu Agung diteu teuing abang jelema beunghar. Ka jelema sangsara teh kieu-kieu teuing. Eceu meuni ka cere-cere teh. Munah, lain teuingeun. Cik atuh sing tahu diri da imah Piranti. Anu lima beunghar tuh ledok mana jeung baru sangsara jeung naon. Cik sing mikir ai maneh. Kok sopanan pisan nu gablek can diuk maneh ngeulaan diuk. Coba pikiran maneh lain jelata atuh. Imah Ceu Haji yeuh, Ceu Haji cucu. Paranas tiris Gusti Agung Ceu Haji. Rek minta tulung Ceu Haji. Salaki teu balik-balik. Teu resiko harus aya mere 2 bulan. Budak oge ceurik punung teu balik-balik. Hayang jajan teu dibere-bere dikersakeun ku Allah. Ayeuna teh Bang Emok ka imah kudu aya poe ayeuna rek di mana atuh ari aceu. Matak minta tulung ka dieu oge sugan aya duit tiis. Naon ari meunang bercurhat ka urang? Emang urang pada di Mulyadi? Jawa Barat. Apa teh ka urang atuh? Masalah maneh ayeuna geuring naon? Eta mah bukan urusan Cahaji dong. Haji cucu mah menerima kalau ada yang mau pinjam uang. Kumaha ini teh? Pinjam uang apa kumaha? Heueuh Ceu Haji, ka dieu teh rek pinjem duit. Ayeuna teh Bang Emok teh bakal ka dieu. Abi ti mana atuh urang teh? Ieu paranis tiris kieu ge Gusti Nu Agung salah teh balik-balik. Dikersakeun teu ngarap ka harus aya 2 bulan ka dieu teh. Sugan aya we atuh duit adi tiis rek pinjem 1 juta mah. Mangga, cemunah mangga. Ku Cahaji di pasien aya 1 juta tapi bungana bakal sanggup bunga mah ya. Nah aya bungaan deui. Itu Cahaji mah beunghar tenang rentan. Meni asa ceda-ceda teuing ayeuna mah meni kudu aya bungaan. Sok aya 1 juta tapi bungana 4 juta jadi 5 juta sanggup teh. Baik daripada Bang Emok nagih minyak wangi habis. Daripada Aing mah itu kararatu aing mah. Kapanggih jeung jelema sangsara kararatu nih. 1 juta. Omat bayar 5 juta cenye. Aduh Gusti Nu Agung.
Nuhun. 5 juta minggu hari. Ieu, tangki. Itu duit teh 1 jutanya, mayarna 5 juta ieu. Dipotong 500, berarti katampana 500 ku ece. Ya aduna 500, mangga gara Atur nuhun Cah Haji. Ieu ditampi acisna. Dikembaliankeun ayeuna ka Bang Emok jeung meuli sabun, meuli odol, meuli parfum, meuli sagala rupa. Ieu temani 2 poe ieu teh da udah ingat bau sok we. Soalnya mah gerak balik anu marah tuh, apa ngingin jelema sasaran. Gerak balik. Atur nuhun Cah Haji. Sami. Ingat 5 juta ingat. Bayar 5 juta. Alhamdulillah menang duit oge. Ngan hanjakal nginjem 1 juta jadi dipotong 500 kudu bayar 5 juta. Teu ingeun abong sebeunghar tah didoakeun. Ting bakal kumaha paehna Gusti. Keun bae daripada teu kabayarna Bang Emok. Matakna kamaraneh anu boga Bang Emok ulah unyam-inyam jangan teh lieur hulu lieur.